Bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh ngajelaskeun masih kena ngajelaskeun kewajiban urang ka Gusti Allah nyaeta di antara kewajiban urang ka Gusti Allah teh urang teh kudu nyuhunkeun tulung ka Gusti Allah tina sagala kaperyogian. Kade ulah nyuhunkeun pertulungan ka salianti Allah. Kudu ka Allah hungkul naon mah nyuhunkeun pitulung mah. Jeung kudu ka Allah hungkul urang bertawakal. Naon tawakal teh? Berserah diri kepada Allah. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, ulah kanu lain. Ulah ka diri sorangan. Kudu ka Allah. Sakumaha dina hadis An Ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Hadis katampi ti saha cenah? Ti Ibnu Abbas. Qala ngadawuh Ibnu Abbas, kuntu bukti kuring cek saha teh? Cek Ibnu Abbas teh. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, eta dipengkereun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janten saur Ibnu Abbas kuring aya dipengkereun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iraha yauman dina hiji poe. Pernah suatu hari cek Ibnu Abbas teh, aku berada di belakang Rasulullah. Pakola tuluy ngadawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu, hei budak. Jadi Kanjeng Rasul ngadawuh ka Ibnu Abbas, ya gulamu, hei budak. Cek Rasul teh ka saha teh? Ka Ibnu Abbas teh, ini uallimuka kalimatin. Ini saestuna kuring teh cek saha? Cek Nabi. Uallimu bakal eta bakal mapatahan kuring ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimat. Cek Nabi ka Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, kuring bakal mapatahan beberapa kalimat ka saha? Ka anjeun. Mana eta kalimat anu dipapatahkeun ku Rasul khususna ka Ibnu Abbas umumna kanggo urang sadayana? Nyaeta ihfadillaha yahpadka. Ihfad kudu ngajaga anjeun Allah kana perintah Allah. Yahfad tah bakal ngajaga Allah ka anjeun. Kalimat nu pertama nu dipapatahkeun ku Rasul ka Ibnu Abbas khususna umumna ka urang sadayana nyaeta naon? Anjeun kudu ngajaga perintah Allah. Jika anjeun ngajaga perintah Allah, maka Allah bakal ngajaga anjeun. Tuh, jangan sampai perintah Allah aya anu teu kalaksanakeun. Maksud ngajaga perintah Allah teh. Jadi lamun urang bisa ngajaga perintah Allah, ngalaksanakeun perintah Allah, maka Allah bakal ngajaga anjeun. Bakal ngajaga urang. Lamun paja bisa ngalaksanakeun perintah Allah, maka paja bakal dijaga ku saha? Ku Allah. Ieu janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ihfad kudu ngajaga anjeun Allah kana perintah Allah, tajid tah bakal manggihan anjeun ka Allah tujahaka dipayeuneun anjeun. Kalimat nu kadua saur Rasul, anjeun kudu ngajaga perintah Allah, maka Allah bakal aya dipayeuneun anjeun. Maksudna lain Allah katingali di hareupeun urang. Maksudna mah ketika ada masalah, ketika ada sesuatu, maka Allah lah yang akan memberi perlindungan, yang akan memberi pertolongan ka urang anu naon urangna? Anu ngalaksanakeun ngajaga perintah Allah. Paham? Tah kitu maksudna mah.